Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota, dina denget ieu urang tiasa patepang dangu deui dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Ieu dongeng teh dikarang ku Kang Rudiansah. Urang leles Garut. Kalayan nyenak jejer carios nyaeta Lawon Bodas bagian kedua. Supados henteu nyangkolong teh kana waktos, sumangga dulur sadayana urang kawitan bae. Sok keur. Tunda kaayaan di pila, caturkeun ayeuna Abdul jeung Dodi anu harita teh keur arindit neangan Susi make mobil. Sarta nyorang jalan butut anu tadi kungsi dilewatan ku maranehanana nalika arek ka pila. Laju muru ka jalan raya susuganan Susi bisa kaparuruh. Atawa lamun nya teh Susi aya nu nyulik, susuganan we atuh bisa kapaluruh saha anu nyulikna, tapi lebeng anu diteangan teh teu kapanggih ngadon nepi ka peuting. Kapaksa atuh duanana balik deui ka pila. Tapi barang srog mobil Abdul nepi ka tempat pila, duanana jadi ngarayu kaget. Sabab rek teu kaget kumaha atuh lantaran di eta tempat teh jadi eueuh pila. Kayaan robah jadi amparan astana gede jeung kuburan-kuburan heueul katut rajek tatangkalan. Bangunan pila jiga anu ngadadak leungit. Dul, kamana ieu pila euy? Nah, apa jadi eueuh? Ayeuna ieu tempat teh robah jadi tempat kuburan nih, Dul. Tapi ieu mobil si Randy jeung mobil urang masih keneh aya ngajugog di dieu aja. Kumaha ya ari geus kieu euy? Ngomong atuh Dul maneh euy. Cepet wae maneh mah. Ceuk Dodi bari duanana turun tina mobil. Gandeng atuh Dodi euy. Nyaho urang di sarua keur bingung ieu teh. Niat arek liburan, nah buat ngadon ngalaman anu aneh-aneh ieu teh. Aneh deh kapokna. Tempas Abdul rada keheul. Ngomu, Lisa. Aya, Erwin. Kabarana euy? Aya, Isan, Maman. Randy, di marana maneh? Woi. Duanana terus pating jorowok nyebut ngaran pamajikan katut babaturana. Meh kabeh dipapai, tapi lebeng taya sora anu nembalan. Ngadon aya sora awewe anu nyengserikeun kamanehanana bari ngirung. Nengkang narawan maneh duaan. Tah, jika sora kunti euy. Ceuk Dodi bari awakna langsung ngaleper sieun ku eta sora. Darang ngarenung kekesang tiis bararicil tina beungeut jeung sawak-awak. Lah, tapi kalap lah Don. Sieun. Di dieu pan aya urang lah pokona mah. Dul. Tapi itu naon Dul euy? Aya naon Dul? Aya naon? Itu aya haseup ipis di kuburan. Tuh tinggali. Dodi tutuduh ka palebah tungul kuburan anu ngajajar loba pisan. Tuluy disorotan ku sinar senter sarta atra ti unggal gundukan taneuh kuburan aya haseup ipis tuluy ngangelan. Jangelek jadi hiji makhluk bodas kukuncungan. Meureun anu sebat pocong teh meureun nya mitra. Pohara.
tuh, kali itu naon? Itu bodas kunjungan euy. Aduh. Eta po. Dodi kot kamolotot panona teu daek lesot mencrong ka makhluk anu aya di hareupeunana. Anu tuluy pating arajlung harita teh arek nyamperkeun ka maranehan dukaanana. Manehna si Dodi ngomongna kuatkeun ka eueup-eupan atuh bakat ning ku soak meureunana. Tapi tunda heula kayaan Dodi katut Abdul anu keur jadi linglung tetempoanana. Sarta ayeuna urang caritakeun heula Erwin katut Ihsan anu lalempang neangan Susi mapayan jalan tukangan pila anu remet ku tatangkalan teu karasa duanana geus jauh neanganana teh. Bari nyorot-nyorot baterai kana taneuh duanana leungiteun tapak. Aduh, keti Susi ukur semet ieu ngecelakna teh jiga nama. Urang leungiteun tapak ieu mah. Ceuk Erwin. Cobaan deui atuh yeuh. Kabelah ditu tuh. Tong kagok nulunganna. Tembal Ihsan masih kene sumanget pikeun neangan Susi. Ku kituna Ihsan ge gancang ngajakan deui Erwin neangan ka tempat anu leuwih jauh. Daek teu daek Erwin oge tuluy nuturkeun Ihsan lumampah harita teh. Sedengkeun anu keur diteangan mah harita teh keur ngembeng wae ku Cimata. Cuang cieung keung sorangan di jero imah anu nyulik sabab Mbah Berod duka teuing ka mana heula harita teh bet eueuh. Tulung. Susi tulung-tulungan harita teh miharep aya jalma anu ngadenge jeung nulungan ka manehanana. Tapi naon hartina atuh najan pegat urat beheungna oge moal aya anu ngadenge. Sidik imah anu nyulik teh aya di tengahing leuweung geledegan jauh ka lebur komo ka kota mah. Barangger kitu ulutrak panto imah aya nu muka. Mbah Berod tembong kerak asup deui ka jero imah bari ngajingjing bedog rubakna. Jeung jolang gede di tanean dihanapeun awakna Susi anu ngagantung leungeunna di bajik jak. Lepaskeun kuring kurang ajar. Aki-aki, lepaskeun. Nanaonan ieu teh? Nanaonan atuh? Anu dipiharep ku diri anjeun. Ka diri kuring. Susi harita ngalengis hayang dilepaskeun. Tapi Mbah Berod tembong ngadon molotot. Taya riuk-riuk rasa karunya sarta teu asa-asa deui bedog rubakna dipake ngeureut beteungna Susi nepi ka jebol. Peucitna langsung amburasut kaluar bareng jeung getih ngabayabah dina jolang. Sat kresel. Susi ampun-ampunan bari kokoceakan nyeri. Purulu kerejat kulahe. Susi ukur bisa ngagero meesan tanpa bisa ngalawan. Sarta awakna tembong kekerejetan sakedeung bari sirahna terus ngulahek ditinggalkeun nyawa. Tina piwir harita ngalayikeun getih seger alatan jadi korban Mbah Berod anu memang kejam jeung telenges tindakanana geus leungit rasa kamanusaanana. Kalawan nyalse harita peujit Susi anu ngalumuk dina jolang gede pagalo jeung getih terus dirawu ku leungeunana. Dipindahkeun kana karung gede laju dipicieun ka jero leuwih deukeuteun imahna. Teu lila kadenge sora dedemit-dedemit anu ngageugeuh di eta leuwih pating kererem disada harita teh. Ngabagiakeun tumbal anyar hakanan maranehanana kalawan atoh iblis pujaan Mbah Berod salila ieu teh. Cai leuwih harita tembong ngadadak motah jika anu ngakulak ampul-ampulan kaluhur muncrat bari ngaluarkeun hasil ipis lila beuki lila mah harita ngandelan lekwek saleuwih kadenge harita ngaplegbek di sarada jeung pating arampul-ampulan
dituturkeun ku surat dedemit-dedemit anu seri bari nyarita ka Mbah Beron. Mbah Beron, nuhun pisan euy. Ubal enak pisan. Wujud perawan mah matak seger katarima kabeh. Cek eta sora patembalan. Bari ti kajauhan jol kadenge aya sora anjing luang lewung tengah peuting harita pating cungung di sarada. Mapaesan alam ti peuting anu memang pika keueungeun. Mbah Berot gancang ngawalon bari acong-acongan nyembah ka eta sora dedemit. Nuhun pisan atuh junduran. Pamikatampi mah isi abdi ngaraos reus doang ya. Wangi ieu junjunan ngaraos ni matur seger ku eta tumbal. Katampi kalawan nyunggebakeun. Walon Mbah Berot, sora dedemit kadenge nyarita deui. Beron, lu lah pamitnya. Wah, nyamung mangga junjunan. Wilujeng mulang ka nagara iblis lawang saketeng. Nuhun kana sagala isim abdi janten jami sakti nuhun. Tembak Mbah Beron bari deku hareupeun leuwih anu kayaana jadi biasa deui. Henteu motah cara tadi caina teh. Sora dedemit sirna bareng jeung haseup panel anu tuluy ngaleungit. Mbah Berot laju asup deui ka jero imah harita teh. Tuluy nyiuk getih dina jolang, make batok kalapa terus diinum. Lagu jiga anu ngeunah pisan. Can tunah heula eta kayaan caturkeun deui ayeuna Ihsan Katut Erwin anu nyata leungiteun tapak malah harita mah ngadon maranehana anu tuluy nyasar tibatan manguh Susima. Erwin jeung Ihsan ngadon apruk-aprukan ka tengah leuweung kukurubutan di nubala nyorang wewengkon imahna Mbah Berot tumetep. Duanana can arapaleun yen eta tempat teh mungguh bahayaeun pikeun maranehanan duaan. Aduh, cilaka lisan. Urang poh deui jalan ieu kumaha? Ceuk Erwin bari diuk satengah mebetkeun maneh kana juput hanapeun tatangkalan anu rajeg. Benar pisan urang memang teu apal jalan pikeun balik. Pasti nu dipila ke ngadarogan urang balik ya. Makanya capek. Tembal Ihsan semu ngahegak napasna teh sabab capek tas lempang jauh. Sarta sedih deui. Katutna langsa hayang ceurik mun lain lalaki mah. Balas mikiran anu diteangan eueuh raratanana nepi ka harita teh. Bari duanana ngadon nyasar ke tengah leuweung geledagan teu nyaho jalan bari tipeuting teh harita teh. Keung waktu ngadenge suara anjing anu babaung ti kajauhan. Nuluykeun ayeuna lampah puguh poek di jalanan teh. Caang teu cukup ku senter wungkul. Handphone geus lobet bari taya sinyalan deui. Cicik, kumaha ente nyambung teh teleponasan euy? Erwin nanya. Heuh boro-boro Win. Teh tadi oge. Apanan usinya? Hanya urang ngadon nyasar kieu. Tadi urang teh pan ngaliwatan sasak belah ditu tuh. Tapi lebeng urang teh mangideui eta sasak kalakah muir-muir we balik dibalik deui ka ieu tempat. Jigana linglung kitu urang teh. Ceuk Erwin bari rumahu. Ihsan kadenge ngomong deui bari sarua rumahu. Kumaha atuh nya ieu tuh. Kayaan dipila ayeuna nya. Heuh nageus kapanggih kitu Susi teh. Ku Randy jeung ku Abdul. Nya sogan. Sugan we atuh Susi mah geus aya nu mangihan. Karunya ka ieu ni manehna kot kajejeritan geuning leungiteun adina teh.
Heeh. Gitu teh mah da ka adi atuin. Saha geura anu ridho leungit adi bari di panyabaan niat mah liburan ngadon kieu jadina. Mah atunya. Yuk Win, urang sare lah. Bae sare di jarian oge daripada urang kudu lelempangan apluk-aplukan kanu bala. Sare nuan barang we lah. Yakin maneh wani sare di dieu? Erwin nanya. Atunya yakin mah kijing teh yakin. Kijing teh yakin sakala. Sabab bari geus nya urang kudu kumaha? Kudu sare di mana? Bisi maneh teu ludeng sare di dieu mah. Gue atuh ka itu ini teh heula. Tinggalkeun urang di dieu. Suganan maneh mah bisa manghian jalan ka pila. Urang mah da teu kuat capek ieu teh. Jeung unuh deui. Temal Ihsan ngajurungkeun Erwin Indi. Ari maneh nya urang ge ludeng atuh. Aya maneh mah heuh ludeng teh aya maneh di dieu gitu. Tempas Erwin mung ari kudu ini sorangan mah. Bari goledag duanana tuluy pating goledag dina luhur jujukutan. Timikir aya reungit atawa sireumnya coan awak lantaran teu kuat ku tunuh jeung ku capek deui geus teu mikirkeun deui kana kahariwang jigana teh sare di pileuweungan. Jeung duanana oge teu ieuh nyaho mun harita teh aya sapasang panon jalma keur ngawaskeun ka maranehanana anu arek salare manehna ngadodoho tibrana wae. Tur sanges yakin tibra mah jalma anu tadi nyumput karek kaluara ti tempat panyumputanana bari ngajingjing lingis panjang. Ranag jalma anu tayalian Mbah Berod teh lengkahna tuluy ngaraneg eureun pas pisan hareupeun Erwin jeung Ihsan anu keur salare tibra. Ku Mbah Berod dipencrong sakedeung netep seukeut ka palebah Ihsan jeung keur anu salare harita teh nang karak pengkang. Tur teu asa-asa teh hiuk bres beuteung Ihsan sabaraha kali ditubles make lingis. Prial getih hirup ngapurial kaluar tina beuteung jeung bahamna Ihsan anu panonna tembong harita ngapurileng bari ngerejet awakna sakedeung nyawana tuluy ngalayang dipateni ku Mbah Berod. Ragayeng layon Ihsan terus dipanggul ku Mbah Berod tuluy dibawa init ninggalkeun eta patempatan. Tur teu poho kituna teh lingisna dijingjing deui. Erwin saking tibra-tibrana sare dirina teu ieuh nyaho harita Rajapati tumiba ka Ihsan. Cag urang tunda kaayaan Ihsan harita. Ayeuna urang caturkeun deui Dodi Katut Abdul anu harita masih samar dina panenjona mungguh beuki soakeun lantaran disamperkeun ku makhluk anu kukuncungan bodas teh jeung mata kabur pangacian teh lain bobohongan. Isi sorot ku batre tuh batre uy sorot cek Abdul nitah nyorotan panon pot make batre anu panonna tembong barolotot segelade jengkol. Kadang eueuh mataan untuk bijil kabeh eueuh kugusian piwirna suwing irungna nyingsat kaluhur. Anu dipalar sangkan sarieun ku sinar batre lantaran serap. Ajru ulasan makhluk bodas kukuncungan teh beuki ngadeuketan bau nu paeh beuki segak harita teh kaamuna ku Dodi jeung Abdul. Aduh jeung harum deui teh dul senterna caangna aduh keselemah parah aing mah ieu mah coba aduh. Tembal Dodi bari ngetrok-ngetrok batrena kana leungeun-leungeunna susuganan caangna jadi namahan deui. Tapi ngadon pareum deui. Pon kitu deui Abdul sarua ngadon ninggang di apes arek kabur asup ka jero mobil pantona bet ngadadak hese dibuka lir ngonci sorangan ti jero. Ti kajauhan kadenge sora anjing anu babaung dituturkeun ku sora angin peuting tarik pisan.
nambahan ka keung pikeun eta dua jalma. Kumaha ieu? Itu sing racok itu euy. Beki deukeut jarakna. Bari nah seuri deui kumaha ieu? Tuh puguh we harita teh Abdul jeung Dodi teh jadi nambahan deui ka sieun. Ngayok-yok meh ngihan maneh muntaeun mah. Ngan untung maranehna baroga keneh akal. Berebet duana lompatan menuju jalan satapak bari sakapeung glag-glag lantaran poek jajalanan. Jeung anu diburu teh nyaeta lemburna Mang Ucup. Luyu jeung pituduh Mang Ucup tadi berang lamun ayana naon gancang we bejaan Mang Ucup cenah. Jeung lemur anu dituju teh kawilang deukeut oge ukur kahalangan ku gawir jeung kotakan sawah ku kucuprakan harita teh manehna sabab teu nempo tincakeun untung teu nepi ka kacugak oge. Trok panto imah harita diketrokan ti luar. Abdul jajarokan, Mang Ucup, buka Mang ieu panto Mang. Ieu kuring Abdul jeung Dodi aya perlu Mang. Cek Abdul bari hari geus manehna haben wae ngakegedor kana panto imahna bari ngahegak. Nu dianggapna imah Mang Ucup. Teu lila kulutrak panto imah ngelutrak disada mukakeun tulak. Disusul ku tembongna dedegan jalma anu ngandung komara jeung wibawa anu kuat ngajanteng di lawang panto bari kerung. Saurang lalaki make baju kampret hideung, celana pangsi hideung, sirah make iket puuk panjang, semetak-tak tukhuis, kumis jeung janggotna katut godek geus atra barodas kabeh. Pok eta jalma teh nyarita ditujukeun ka Abdul katut Dodi. Jiga anu kaget bari neuteup. Sahanya jeung aya kapaliwan naon tipe tinggi abad ngador ngagegedor imah kaula. Cek anu boga imah ti lawang panto. Abdul bah sareng ieu Dodi sareng laras kitu ieu teh bumina Mang Ucup sanes, tanya Abdul bari malik neuteup ka eta jalma. Ari anu boga imah teu waka ngajawab ngadon kerung. Pok ngomong, ngaran kaula bae nu anu boga imah. Nya sok atuh kajalor heula. Teu hade ngajaran tang lawang panto jiga kieu. Jiga anu keur kausan tetenjuan aran nikah teh ieu. Aduh, sok gancang ya. Urang ubaran. Tembal Bah Edo nitah asup ka jero imah. Abdul jeung Dodi nyelang silih neuteup tur teu loba mikir panjang harita teh pus duanana gancang arasup ka jero imah Bah Edo. Pluk panto imah ditutupkeun deui ku Bah Edo bari dikunci. Abdul jeung Dodi gek dariuk dina amparan samak imahna anu panggung. Bah Edo gancang nyamperkeun. Pok ngomong deui. Ari baraneh teh nanaon ieu teh pat arasup ka eta pila. Si Ucup mah geus sila maot. 3 tahun ka tukang. Tur imahna ku kaula geus dibeli. Pok Bah Edo bari mikeun cai dina gelas meunang nyampe. Pok ngomong deui. Sok kainya inum. Inum heula eta cai teh. Isapkeun kana beget 3 kali omat je. Baca heula bismillahnya. Ngarah cager deui eta tina tetempuan anu teu parawuh kitu. Ceuk Bah Edo, Abdul jeung Dodi loba carita gancang nurut nginum eta cai jeung bisi beungeutkeun. Atra ayeuna mah katara cenghar deui beungeutna teh teu sepa teuing kawas tadi. Alah, wah nuhun pisan Bah. Kakak tampi yeuh. Aduh katampi yeuh ku abdi caina Bah. Nya Bah, nuhun abdi ge Bah. Sareng na abdi teh bat lepat kitu lebat ka eta pila. Namina pila Nisa kan Bah. Eta teh bener ja Bahnya. Dodi tumanya bangun penasaran.
Bah Edo gancangan jawab. Nah maneh bet wani arasup eta pila sabab eta pila teh geus 3 tahun ditutup saprak si Ucup mau jeung kaula geus nyaho yen di ditu teh loba nyawa babaturan maraneh ye anu kanca bahaya malah nu duaan deui mah geus teu katruman deui tah nyawaana oge nyawana oge. Ceuk Bah Edo ngagetkeun pikeun Abdul sarta Dodi. Dodi gancang tuh menyadai harita teh wah nu laras bah Mang Ucup teh tos gantonkeun gitu. Jeung sareng rencangan abdi anu duaan teh saur Abah nah beteu katungan deui nyawana kumaha eta teh maksudna teh bah jeung saha eta babaturan abdi. Benar sing cadar we da kumaha meureunan geus waktuna yen balad baraneh anu duaan deui mah ayeuna geus jadi tumbal dukun Gunung Rawu euy binasa peuting ieu meh bareng kumaha jeung kaula teu bohong geus yen si Ucup teh memang geus maot harita teh nya 3 tahun katukang. Walon Bah Edo nerangkeun perkara anu can kanyahoan ku Abdul katut Dodi. Bah Edo jol nyaho bae harita teh karena eta perkara tanpa aya nu ngabejaan heula mungguh matak helok deui ngan euleuh mitra waktosna kapujangan sae cak deui ieu pidangan carita Sunda dina wanda horor anu bagian kaduana dicekapkeun heula insyaallah bagian katiluna enjing urang garap deui nya Mang Ridwan. Sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.